di mana segala. Oh, tempatnya di mana hiburan teh? Hiburan mah tempatnya di Palu, belum. Bingung aing ngomong di sini. Lokasinya itu di daerah mana? Lamun nanya di daerah nah gitu di alamat tadi di alamat desa Mekarwangi di Kabupaten Dengang di pernah di sekolah lembaga pendidikan Ma'arif ya teh anu di kepalaan anak teh ku Bapak Haji Suyatna. Aduh, anu sagede jalan nyecep kami ya. Aduh, ya ampun. Karena nyecep wae mana mayo. Aduh, ampun. Cing, ya ulah pamir mah ya yang dicecep ke atuhnya. Ampun. Apan pamir pulang disunatan bejana mah. Cing ini bejana Pak Kades bapartos hadir Pak Kades teh acan. Cingnya asa acan katinggal gua mah ya teh bukan di mana. Ya. Di mana segala apa lo di mana ya teh? Apa ya pula terus ka dieu teh acan ari Pak Kadesna. Ke zaman heula. Iya, kan bae cenah ada apa jalan geus dititipkeun cenah di Mang Irin cenah geus ngecep nama. Panjenengan cing mi urang buka heula eta teh tanah sasajen teh bisa dipamanu. Urang buka naon sok buka. Ya kayak pamahanan tadi teh rupa-rupanya tadi pahanan teh gerak. Begini ayo segala ayo segala ya teh tadi teh rokok iya rokok di mana tadi tehnya mangkojot sanjere rokok ya mangkojot teh tadi teh di panitia aja tapi jangan ada geus cenah kitu aya ieu urang belum heula ieu urang belum heula aya ieu sih anu aya heula we ka di anu aya heula engke anu eueuh nantong nanya kedua eueuh dengan anu aya esok orang belum melayar bismillahirrahmanirrahim. Belum busuk mau buta buta haji menyahan haji sahibah abak busuk ma balawasa singa sungkan lumut sing suntingkan pasti sing dongkapkan kawasa sang wisnu jauh lu panggulkeun masih jauh sang kalau sesa nikah masih akal kaditu sang kali sakti sia mikir pengikirkeun masih tebih ulah aya nu ngahiri nyangah bae lo ya lu kudu saling Gusti paras kudu saling Allah Ta'ala urip waras aduh ya kadang berkata tarik-tarik dengan yang tinggal waras bisi aya juri anu jin anu ponge sia di dieu teh bejana mah aya jin anu ponge cenah bejana penyakit zaman kiwari penyakitna ayeuna mah kan loba hiji penyakit teh kurang rasa anu kaduana kurang ambeuk ayeuna bejana heun aya gage aya nu kurang ambeuk kana tai kotok mah geus ambeuk cenah pajarkeun teh kana tai kotok penyakit zaman kiwari tai kotok teu ka ambeuk ari pamajikan batur ngaliwat maka angse si kitu teh siga Mang Iri di teh kitu ya aduh kacida ari kana parfum geus teu kaambeul ari kana kagorengan batur maka ambeul jauh penyakit zaman ayeuna eta teh zaman ayeuna lamun kana barang dahareun mangga segala teu karasa pajarkeun teh itu ieu teu karasa ari naon leumpang jeung deket kana naonnya kana batur kana politikan batur waktu di karasa aduh ampun kurang ngarajah itu sok manjiwalakeun balung agung rahayu lumiji manjiwalakeun
aya cahang wangi gali sanubari jalan tukang katampian bosan mandi kalau sifat tahunan lewinu larut sangkiri sakiwari rek nurung apa jajaran bahan hayang pulang anti padung dengan bareng yang ciptaan kahujanan moyang di pamoyanan bareng jengker aja madep ka dari kawan lengkah aing lengkah panama lengkah ratu patang jalan suku pedung jalan pedang penatah gaya angsa siluman ulahir dengki jalan kaniaya pangosongkeun ieu tempat kaulah dah pikunan cepuman nikah setelahkina isinat para dewata ayah hurif main asadra ayah sadra ina bulan gumeladung dalam gugur gumeladung dalam patara isabda nosara ing salati maka asih wong sabumi mangkaulas wong sajagat wong asih sajagat kabeh kumancurung manuk kumancurung kumancurung di awak-awak sorak pada rupanya jeung kulit sorak ulama jeung dewata ya dewatanya kaulanya kaulah nu kesan pada dewata pukus ngulun kamanggung nedak apa yuk bulu pukus ngulun kamanggung nedak papayung kabatara labada suka kabatara darajan parlun kasang rumuhun kabatara nagaraja kabatari naga suci batara pangraksa jagat batari panghurip bumi paralun kasene panyeket deuleu kabayu pangusap sukma kacai panghurip diri kalmah panghudak rasa pijamangeun dari mula silepi kanu di langit sing dongkap kanu kawasa sorak rampak kenapa nada
Nada bagja, nada waluya, nada bagja, nada waluya. Kami lagi bisa ya kami kira bagian kami lain kami ada lagu terus tapi yang diganti dinanto lencana diganti ku belam-belam ku ibu iso ngerasa lamun kami kira bisa dengan lamun kami ayam manuk ngarana belam-belam siapa sekali kira ayam manuk ngarana belam-belam lamun ente duaan belam-belam barang penting duaan belam-belam tukang bonang barang penting belam-belam. Aduh, siapa kurang ajar tukang bonang segala. Oh ampun ya mah jika Pak Agus mesti rumah paling oke barang penting. Sekali ini sih sok eta cuk mang iring sekali ini kira sok eta ngadiepna cenah ayam manuk ngarana belam-belam lamun ente manehna belam-belam duaan manehna belam-belam barang penting mang iring belam-belam. Aduh siapa kurang ajar mama anu lalajo segala. Aduh ampun ya Gusti. Aduh aya nu ka kitu. Cing sok naon deui ya. Kami ya dek lagu rayak-rayak nya lagu rayak-rayak. Bajing luncak di astana melak karet sisi warung nubruk di jalan urat aret kana sarung. Waduh saya kurang ajar ampun. Mi nah orang sangat lain di laguna bukan mereka laguna teh dengan kembang dolet ya kembang dolet itu kembang dolet siap lagu beli kembang dolet. Aduh salah kita kembang dolet jadi kembang dolet kembang dolet atuh sok orang sangat dengan lagu kembang dolet enggak bisi anu rek cara cep kami ieu mah bukan mah sok orang dari negara lagu kembang dolet ibu Isah mah gue sabun apa niat kamas dah
matur nuhun. Asa suka, asa embung, asa